topeng mayit kalahkah beuki angot sikap jeung caitanana anu ngandung panghinaan. Tetela ilain bisa ngamak jeung boga kawani oge geuningan ilain garabag. Coba ayeuna buktikeun ku ilaing tah ngeunaan kawani jeung kamak teh. Hayo coba ayeuna maju temungkeun pangarti ilaing garabag. Sombong pisan bae topeng mayit. Ulah nyalakeun kula upama diri Andika cilaka. So, Mbah Garabag ngawangun pasangan. Jalma seperti si topeng mayit memang kudu diwarah teu pikir. Anu ngajadikeun Mbah Garabag teu ngarasa sieun ku si topeng mayit. Sababna si topeng mayit asa cangkung si kadenge dina lamaran dina kajawara. Si topeng mayit kareta lebah jaka sinangling bentuk tah malih mah ningkah heula tukang jaka sinangling sabab jelas euy malih mah teu buku kana jurus sok kieu heula jaka sinangling harita mulun ka tukang memang bener maenah henteu bisa ngabantu kangaranan tanggung mah Mbah Garabag beki panasaran hatena. Geus teu ngobatkeun carita langsung harita ngagero paling raja. Iya, celak-celung, sawuk, sameran angin panarajang cek Mbah Garabag garakankeun sameran angin anu kuat. Tapi bangun anu gampang nakaran si topeng mayit harita ningkahan panarajang Mbah Garabag. Ngajadikeun panarajang lawan ngeplos ukurkeun kana tempat kosong. Sanajan ulah ngetukeun sakana kamampuan bisa meunang nglawan deui Mbah Garabag. Malah ilaing hilang bakal cilaka. Sor maju Garabag, motong sombong sia. Hea. Mbah Garabag janu di panarajangna malah leuwih hebat batan tadi daya panarajangna. Lantaran panasaran jeung amak yang geura bisa ngarubuhkeun lawan. Bangsa Mbah Garabag nakal tanaga jeung pangartina. Gempuran sapasang leungeunna anu ngandung tetra lapisan harita dipenuh ku sapasang leungeunna si topeng mayit. Bantrokan kakuatan geus teu bisa dihalangan deui. Sabuk buk duk. Lantaran kaget aja nyeri sapasang leungeunna Mbah Garabag henteu potong lebah sabungan sikuna anu saterus Mbah Garabag cekal rubuh babengkang. Kajadian dina waktu anu sakitu singetna ukur sababana gaprakan dina geus kamabengkang dina kaayaan dina parapan. Ugu we Mbah Garabag kaget anu dikeunna ngahu teu percaya kana rupa anu kangdapan ku deurina dina waktu harita. Jeung kekuatan lawan anu digunakeun ku si topeng mayit. Mbah Garabag kacogogaan maksakeun manehna hudang bari yang sumengirnahan ka nyeri. Tapi tacan oge Mbah Garabag bisa bener masukkeun tangkunganana si topeng mayit tak cola puncak sapasang leungeunna si topeng mayit teu bisa dihalangan deui ngahantem gadana Mbah Garabag. Cengkal kedebut Mbah Garabag pikeun kadua kalina harita rubuh ngabengkang tina bilina muncak beuti pralambara. Kajadian saterusna Mbah Garabag memang geus teu bisa hudang deui ngan ukur humanagungnahan ka nyeri. Si topeng mayit ngalengkahkeun sukuna beut lebah jaka sinangling anu harita unur-unuran sineun ku si topeng mayit. Ulah coba-coba barontak banyak sinangling. Namun henteu hayang ngaranapan nasib seperti halna si Garabag. Mending keneh milu ayeuna mah ka dewe. Hayo serah diri ayeuna mah. Sok jeung dewe. Jaka sinangling teu beuseuh ka si topeng mayit geus nyarita. Ulah maksa kuring maneh topeng mayit. Kuring mah teu bisa milu sabab aya kepentingan anu sejen.
makan dan gitu mah ilain dipaksa imah si Topeng Mayit ngalakukeun gerakan anu aneh anu pikeun Jaka Sinangling mah geus sempat dipikeun cahya si Topeng Mayit nepak tarang jeung nampilin pipina Jaka Sinangling. Kejadian saterusnya memang makan aneh sabab Jaka Sinangling jadi nurut kasih Topeng Mayit. Ayeuna ilain dikali abdi dewek ayo urang irit euy tuturkeun dewek. Si Topeng Mayit ngalengkah ninggalkeun eta patempatan geus teu maliwat di kaayaan Mbah Garabag anu ngabodohkeun urang. Jaka Sinangling dinurut hayang nuturkeun lengkahna si Topeng Mayit. Naon anu dilakukeun ku Jaka Sinangling memang di luar kasadaranana. Sedengkeun Mbah Garabag ningali Jaka Sinangling nuturkeun si Topeng Mayit, mahna ngan ukur batil mahrum dina jero hatena rasa kaget wae dipieuna sabab waktu sase. Teu boga rasa ieu aing pangbenerna. Teu boga rasa ieu aing pangjagona, gablek naon coba lamun dipikir mah. Usik nu saha ibu? Awas nu saha? Tanaga nu saha? Naon urang teh aku? Dina surat Ar-Rahman tinggal nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku mararaneh teh.